Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana. Alhamdulillah aya hibar pangdoa di kaum dagu sadaya. Tim kuring tiasa nepangan deui baraya sadayanya. Urang ngadongeng deui mitra. Urang nuluykeun hanca carita dina jejer carita sakalingga jawara pilih tanding. Anu mana ieu carita teh karangan Kang Asep Gun di Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu sadaya. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Bedaran Kang Dile kasapih kuanci dina bangsa medarkeun kayaan. Sakalingga oge nyimayang anu mana harita mangkihan hiji nini anu keur nyiksa tilu urang jelemanya eta hanca teh. Sumangga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang kusirkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kurang ajar. Saha maneh teh kunyuk adon rek nyarek aing pikeun nyiksa manusa-manusa jahat jiga kieu. Lamun maneh hayang nyaho ieu nu tiluan teh komplotan rampong anu salila ieu nyieun kakacauan jeung nebarkeun pati di unggal-unggal lembur. Kumaha maneh oge baturna batur ieu rampong nu tiluan. Deuk sinini panonna bolotot ka sakalingga. Ngadenge sinini nyarita yeun eta jalma anu keur disiksana teh daya lian ti komplotan rampong anu keur dipaluruhna. Dai mayang geus teu ngalobakeun di catur, ceret leungeunna besat pedogna. Ya, Cerep. Ampun. Kalawan gerak anu cepat nyaho bedog Nyai Mayang geus trup-cerep kana dada jeung sirah jalma anu tiluan. Harita tiluanana katingali abrug-abrugan nahan kanyeri. Antukna tiluanana ngalempreh nyawana leupas sapada harita. ampuran ini kuring teu apal. Sugan kuring mah lain jelema jahat. Puguh kuring duaan ka dieu teh keur malurus sayangna rampok-rampok jahat anu geus ngabinasakeun urang lembur nu aya di suku gunung ieu. Deuk Nyai Mayang canggeus ngasupkeun deui bedog kana sarangkana. Teu nanaon Nyai. Dan ini oge kitu sangkaan teh. Alus atuh ari Nyai jeung Ujang gua karep ngabasmi komplotan rampok-rampok mah. Memang benar eta teh. Nini oge ngadenge kekejaman jeung kabiadaban. Jeung kabiadabanana. Ngan ini geus janji dina ati moal pipilueun deui kana urusan diributan jiga kieu. Ampura moal bisa mantuan ka Ujang jeung Nyai. Ngabasmi eta rampok-rampok jahat. Puguh tadi nini teh ngahaja ngaliwat ka dieu. Rek neangan daun sampe keur coel sambel. Kana kuda ka dieu teh Sujang Nyai. Nah atuh sabot nini keur jongjon ngalaan pucuk daun sampe. Kadenge kuda nini ngaringkik. Bangun anu manggih kareuwas. Parangku nini disampeurkeun huluna geus bencar. Cabab dibabuk ku batu ku eta mangkluk nu tiluan. Jaba barang-barang nini dibabacakeun. Diacak-acak. Camarukna barang berharga meureun. Nini teh jadi ambek. Ya saterusna disiksa we ku nini teh mangkluk-mangkluk jahat teh. Deuk sinini ngajelaskeun. Ya kana naon nya? Keun we urusan ngabasmi jelema-jelema jahat mah bagian kuring anu ngarora. Menta doana we kuring mah di nini. Timbal sakalingga bari rengkuh. Jugu nini didoakeun pisan. Hidup duaan kudu mampu merangan segala rupa kajahatan nu aya di kolong jagat ieu. Gunakeun ilmu pikeun salawasna nangtungkeun bebeneran jeung tutulung anu lemah. Anu diaraniaya ku manusia-manusia jarahat anu teu baroga rasa kamanusiaan.
Nya nini, ayo kene kuring amitan ka nini. Saya nuluykeun deui lalampahan. Nyata na maluru sayang na rampog-rampog anu bariadam. Nu geus ngabinasakeun hampir sakabeh pangusi lembur. Sanggeus amitan ka sinini saterusna sakalingga laleumpang deui buru ka lebah kidul. Sabab ngan tempat eta anu can kasungsi ku maranehna duaan. Sinini teu waka indi ti dinya. Panona melong ka sakalingga jeung Nyai Mayang nepi ka lesna teu katingali. Leos weh manehna oge ngaleos ninggalkeun eta tempat. Parat nepi ka beakna mangsa beurang. Sakalingga jeung Nyai Mayang masih kene acan bisa manggihkeun sayang pararampog anu keur dipaluruhna. Akhirna reup weh peuting. Sakalingga jeung Nyai Mayang kapaksa meuting deui di eta leuweung. Kasugri kaum dangu. Najan kalah kumhawai oge maranehna duaan moal rek pegat pangarepan pikeun bisa mangkihkeun jeung nyieun balitungan. Kadedengkot-dengkot rampog biadab anu geus terelenggeus mateni urang lembur tadi tea. Kayaan bangsa peuting di tengah leuweung jiga kitu pikeun sebagian jalma anu borangan mah moal matak betah boro-boro ka betah. Sajabati loba sato-sato galak teh jabaning kayaan anak poek meredong kangaranan di leuweung atuh. Untungna sakalingga jeung Nyai Mayang mah geus biasa nying hareupan hal jiga kitu teh. Maranehna duaan harita keur dariuk dina batu bari panona mencrong kana seuneu durukan anu hibar nyangan sabudeureun eta tempat. Sora sato-sato leuweung gandeng patembalang. Sora monyet anu pating berewek di luhureun tangkal ngarebutkeun tempat hees jeung baturna. Sora bagong pating saregrog kadengena jiga deukeut pisan. Jeung sora-sora nu sejena deui sakursato nu sok biasa disaradat ti peuting mah kabeh oge taya anu jempe. Dina kayaan kitu sakolebat kahareupeunana aya hiji jirim. Jirim saurang aki-aki aneh. Dina sirahna make dudukuy anu dijieunna tina dangdaunan. Leungeun kencana katempo buntung. Tapi dina pigeulang leungeun buntungna katingali di talian ku tambang. Dina tungtung tambang anu ngangsar ka handap aya peso leutik anu guguri lapan. Katojo ku cahaya seuneu durukan. Ok eta aki-aki teh tumanya ka sakalingga jeung Nyai Mayang. Dah manya duaan teh. Geudeung nyaon wayah kiwari ngajaun ngajeredog di tengah leuweung luang libungkil. Kumaha mun dihakan ku sato galak kacawa dirueg ku siluman baraksakan. Ceuk eta aki-aki panona mencrong kanu duaan. Sakalingga jeung Nyai Mayang geuwat nangtung terus manggut ka si aki pok nyarita kalawan sopan. Kuring nu kacelah sakalingga. Ieu dulur kuring ngaranna Nyai Mayang. Ari aki saha? Ceuk sakalingga malik nanya. Kuningali kayan eta aki-aki nu aya di hareupeunana. Sakalingga geus bisa ngajudi. Pasti eta aki-aki teh lain jalma sambarangan. Tangtuna oge saurang jawara kahot anu keur ngahaja ngalalana asup ka leuweung eta. Pok si aki nembalan. Sikepna datar teu aya riukna naon dina paroman beungeutna. Jadi maraneh duaan teh hayang nyaho ka nyengkadan aing. Tah, ieu ngaran julukan aing mah. Teu kanyahoan leungeun buntung anu dina pigeulanganna make tali tambang tur dina tungtungna eta tambang aya peso tea. Nyaho-nyaho ngabelesat rek ngarah kana badan sakalingga katut Nyai Mayang. Wush, belesat. Jeleng. Sacara babarengan sakalingga jeung Nyai Mayang sakilat ngajaulkeun masing-masing badanna ka luhur. Anu antukna eta sabetan peso si aki anu aya dina tungtung tambang teh terus nyeleberkeuna kana tangkal kai anu tadi akarna dipake dariuk ku sakalingga jeung Nyai Mayang. Dorok-dok gubrak. Sapada harita eta tangkal teh runtuh. Kadenge meuning ngaguruh meupeuskeun simpena beuting.
Untung sakalingga jeung Nyimayang bisa nyingkahan eta panarajang. Jelek dua nana geus narang tungli kalawan sikap anu waspada. Pok eta aki-aki nyarita di barung ku ngagak-gak seuri. Ya, ya kudunya si lain nyaho kana ngaran julukan cewek. Kunenjo pakarang adu digunakan ku cewek ieu. Nya ngaran cewek nu katelah si peso setan. Geus kungsi ngadenge meureun kumaha kahebatanana si peso setan tah. Sakalingga jeung Nyimayang teu nimbalan. Ukur mararencerong we bari taki-taki. Sok sieun eta aki-aki ngayakeun panarajang dadakan deui jiga tadi. Ngomong saja. Alah ngajar dong gue. Eta aki-aki beuki dieu jadi kasar nyaritana. Teuing peda asa teu diangkap meureun ku sakalingga anu katinggalina jiga anu teu ngadenge kana caritaan manehna. Tapi akhirna pok sakalingga nyarita. Pikeun kuring mah teu aya urusan bah. Ki. Rek naon wae ngaran atawa julukanna ki. An kuring minangka saurang budak ngora wajib ngahormat ka jalma anu umurna saluhureun. Lain saluhureun deui apana ki mah. Da pugu geus leuwih ti kolot. Tapi naha geuning beut kasar kitu. Tadi teu pupugu jug darajang wae. Untung kuring jeung dulur kuring bisa nyalamatkeun diri. Sakalingga nyaritana tandes. Atena mimiti ngarasat-rasap jeung keheul ka eta aki-aki. Dewek teu hayang dihormat ku si lain jeung batur si lain. Dewek hayang si lain ayeuna nyingkah di ieu padembatan. Saacan ieu si peso setan maragatkeun nyawa sia jeung batur sia. Arti? Ceuk si peso setan nyaritana tambah karihal jeung suaban wae. Teu pupuguh aki-aki teh. Ku aki-aki ge lo. Ngomong kasar jiga lain kolot wae. Karihal teu mata keunah kadengena. Padahal di antara urang eueuh pasoalana naon? Panggih ge karak ayeuna. Tembal sakalingga. Geus teu hayang rangpuh deui manehna ge ayeuna mah. Ku ngadenge omongan eta aki-aki anu sombong jeung takabur jiga kitu. Urang jadi sia. Ya duaan bener-bener hayang modal dina leungeun aing. Dajab nyarita kitu eta aki-aki teh langsung nyamperkeun deui peso anu ditalian ku tambangna anu aya dina leungeun puntungna. Ngablesat rek ngarah kana anggahota badan sakalingga. Sakalingga gentak ngageserkeun awakna ka gigir. Nyingkan sabetan eta peso. Tapi eta peso teh jiga anu aya mataan. Sakilat geus robah arah nuturkeun leokna badan lawan. Ireungeuh kitu sakalingga pohara ngaranjungna. Sabab saeutik oge teu nyangka lamun eta peso bisa robah arah seranganana jiga kitu. Nu harita ngablesat rek ngarah kana beuteung sakalingga. Nyai Mayang nepi ka ngaranjung karasa hariwang kana kasalametan sakalingga. Tapi sakalingga lain jago atah-atah. Sakilat manehna ngajeblageun awakna ka tukang. Hut hut. Dek. Hut hut. Peso dina tungtung tali dina leungeun si aki deui-deui ngan ukurnya bertempat kosong. Kalawan teu disangka eta aki-aki langsung ngarahkeun pesona ka pelebah awak Nyimayang. Nu harita masih keneh kajanteng. Atuh puguh we Nyimayang pohara ngaranjungna. Untung manehna kalawan gesit bisa nyingkahan eta panarajang ku jalan ngagorentelkeun awakna. Kajauhan tempat anu keur tarung. Sakalingga jadi mikir, ireungeuh lawana anu bener-bener hayang ngabinasakeun ka manehna. Seret sakalingga mesat bedogna anu diselapkeun di jero bajuna. Saterusna eta bedog dipalangkeun dina hareupeun dada. Sakalingga panonna hurung mencerong ka eta aki-aki anu ngakukeun ngaran si peso setan. Nampo kitu Nyimayang geus teu kudu ngadaguan parentah ti sakalingga. Manehna oge langsung besat bedogna. Saterusna ngagajeleng ka pakalangan ngahurup ka si peso setan. Si peso setan pohara ngaranjugna. Sabab banyangkana dua urang budak ngora anu ayeuna jadi lawan teh ukur budak biasa anu teu mibanda ilmu silat nanaon. Tapi kanyataanana duana mibanda ilmu kahebatan anu teu bisa dianggap enteng. Sababaraha kali
samberan pesona can kungsi aya anu kena kana sasaran. Padahal salila dirina ngalalana di dunia kajawaraan acan kungsi manggih lawan anu bisa nyingkan kana sebetan peso andalanana. Anu antukna si peso setan jadi kawalahan. Manehna benar-benar teu bisa ngimbangan kahebatan dua lawana. Pesona ukur wakiuk tebugu dina hiji kasempetan. Sakalingga luncat bari nyabetkeun bedogna kana tali tambang dina leungeun puntung si peso setan. Tapi sakalingga jadi ngaranjuk kaget sabab bedogna teu neurak megatkeun tali tambang nu dipake nalian pakarang pesona si peso setan. Antuk nama nu tarung teh jadi campuh ragot naker. Si peso setan tisrikna ngetrukeun sakabeh pangadiwasa pikeun bisa ngimbangan kahebatan dua lawana. Si peso setan ngaku dina jero hatena dua urang lawana memang lain jago ata-ata. Tok sanajan umurna masih barudak keneh, si peso setan teu hayang ari kudu rubuh ku lawana mah. Sabab ngarasa era ku julukan anu geus kakoncara tur geus pada dipika serap jeung dipika gigis ku sakumna para jawara. Sakalingga jeung Nyi Mayang terus ngangsreg teu mere omer ka lawana. Bedogna jeung bedog Nyi Mayang pating hariuk kagulung kana badan si peso setan. Tapi sok sanajan kitu sakalingga jeung Nyi Mayang teu boga niat pikeun nyilakakeun lawan. Ukur ngagigilah hungkul we bedog-bedogna oge. Tapi lila-lila mah ku nempo sabetan-sabetan peso lawana anu jelas-jelas hayang baragatkeun nyawa maranehna duaan. Sakalingga jadi bea kasabaranana. Dibarengan ku ngagero panjang bedogna ngolebat ngarah kana tali tambang anu saolah-olah dijadikeun pakarang kuno jadi lawana. Ya, Bret, dalig deug awak sakalingga ngadalig deug ka tukang. Pikeun anu ngadua kalianana, angger bedogna teu neurak kana tali tambang nu aya dina leungeun lawana. kurang ajar. Nah hari John tina nahaon eta tambang teh. Bedog aing kuat ngampul kieu. Moal kagok sakalian dibuntungkeun jeung pokona ku aing mah. Itu grentesna dina jero hati sakalingga. Blesat deui awakna ngablesat barengan bedogna anu nyemprung ngababan puhu leungeun si peso setan. Ya, Cerep-cerep. wajaut. Si peso setan langsung ngagero lambat naker. Sabab leungeun buntung anu ditalian ku tambang sarta dina tungtung eta tambang naya pesoan teh asa pada hari tengah gulutuk ka handap pinuh ku getih. Leungeun anu buntung samet pigeulangan teh ayeuna mah dibuntungan deui ku bedog sakalingga dina puhu leungeun atawa pelebah tak-takna. Sakalingga ngarenghap bari mancerong ka si peso setan anu keur adug songkol bari nyeklan puhu leungeunna anu buntung. Sugan kudu kitu sia. Ongan kana tali tambangna teu nyorak. Kapaksa ku aing dibuntungkeun jeung kokot-kokotna. Sakalingga jeung Nyi Mayang sajongjongan mah ngadon pating jaranteng. Tarempokeun si peso setan anu keur haharurungan karena rasakeun kanyeri dina leungeun buntungna. Ningali kitu mah sakalingga jadi ngarasa watir oge pok manehna nyarita. Ampura aki. Dabonganna aki nu maksa. Namun kuring teu ngayakeun tindakan jiga kitu, tangtuna oge nyawa kuring duaan nu bakal ngalayang kakeunaan ku sabetan peso aki. Deuk sakalingga parigog cingogo hareupeun si peso setan. Si peso setan anu diajak ngomong teu wakane bala. Alah molotot ka sakalingga sorot panona bangun anu ceuceub nakranan bari jeung sumengir akhirna pok si peso setan teh maksakeun jarita. Teu perlu minta hampura ka dewek deuleu. Kajadian penting ieu moal rek dipopohokeun saumur oge ku dewek. Saumur hirup oge ku dewek. Awas. Isuk jaga ninggeto dewek pasti bakal datang deui pikeun ngayakeun baritungan kasaduaan. Beres nyarita kitu terus si peso setan kaleos di hareupeun sakalingga jeung Nyi Mayang. Poho leungeun anu buntungna oge dibawa dijingjing ku leungeun anu hiji deui. Lempangna sosolontodan jiga jalma anu mabok. Kesugri kaum dagu. Sanggeus jirim aki-aki nu boga ngaran julukan si peso setan geus giles
tina panenjona. Akhirna sakalingga jeung Nyi Mayang pating koloyong dariuk dina luhureun batu anu demprak tur gede. Bari ngareureuhkeun kacape maranehna mulihkeun deui tadaga jerona anu geus lumayan kakuras tadi. Peuting beuki jempling. Sora-sora satu leuweung geus teu pati reang teuing. Jigana mah geus sarees meureun sawareh. Ari lain sora beuk jeung jangkrik anu memang biasa disarada sapeuting jeput. Kocapkeun wanci isukna. Rebun-rebun kene sakalingga jeung Nyi Mayang geus arindit ninggalkeun tempatna. Rek nuluykeun deui pate kadanana nyaeta rek maluru sayang rampog anu geus ngahuru lembur tea. Irawan cipecat sawen maranehna dariuk dihandapeun hiji tangkal bari ngageberan kesang tina masing-masing awakna ku tungtung baju. Pok sakalingga nyarita. Asa hese-hese teuing kapanggih nanya tempat ngajaredogna para rampog teh. Nyi Mayang tenibalan ukur gogodeg semu anu ngarasa bosen. Urang naik kana tangkal menjing oge yuk. Dugan we di luhur mah bakal aya tanda-tandana. Di pelebah mana eta rampog-rampog teh caricingna. Ceuk sakalingga deui ka Nyi Mayang. Ade kitu oge. Tembal Nyi Mayang nyaluyuan kana saran sakalingga. Belesat. Jirim sakalingga jeung Nyi Mayang sakiceup oge geus aya di luhureun tangkal. Dariuk tina dahan bari ngawaskeun kayaan sabudeureun eta leuweung. Saenggeus sababaraha lila caricing di luhureun tangkal. Katempo ku Nyi Mayang tibeh kiduleunana aya haseup anu ngelun. Datangna eta haseup teh sidik di jero jurang anu jero turlung kawing. Sabenerna geus sababaraha kali maranehna geus kaliwatan eta jurang. Dimimiti asup ka leuweung eta oge geus kaliwatan ku maranehna. Pok Nyi Mayang nyarita di barung ku tutunjuk. Itu katingali aya haseup bijil di jero jurang. Kuring mah yakin pasti di jero eta jurang aya jelemaan. Ieu urang silidik ka ditu. Canu nyaho eta teh sayangna para rampog anu keur dipaluru ku urang. Ya bener, bisa jadi. Ayo atuh. Ceuk sakalingga kalawan teu nungguan jawaban deui ti Nyi Mayang. Jirimna langsung ngapelesat turun ka handap dituturkeun ku Nyi Mayang. Saterusna maranehna langsung ngagunakeun elmu ngahampangkeun badana. Jirimna pating belesat lir panah leupas tina gondewana. Barang maranehna geus anjog ka tempat anu dituju. Tela kalawan nyata eta jurang teh kahandapana aya jalan anu naraje saperti tangga. Pikeun jalan turun ka handap. Sakalingga jeung Nyi Mayang can waka ngalakukeun tindakan nanaon. Maranehna ngedempes nempo kayaan di dinya. Bisi kadatangan maranehna aya nu nganyahoankeun. Pok Nyi Mayang nyarita ngaharibos ka sakalingga. Itu ti handap haseup datangna jelas pisan ayeuna mah. Bari nunjuk ka dasar jurang anu masih katingali aya haseup anu meh peurai. Tapi masih ngelun keneh. Kabawa angin kaliwatan piwir jurang. Pok Nyi Mayang nyarita deui. Tapi nah jiga ti iseun nya. Jiga aya jalma saurang-urang acan di jerona. Sakalingga ukur seuri leutik. Da memang dina ayana jelema di dasar eta jurang. Da moal katempo jeung moal kadenge. Da puguh jarak antara bibir jurang ka handap teh jero naker. Tapi najan kitu pikeun sakalingga nu geus kalatih sakabeh panca indrana. Manehna bisa ngadenge sanajan bari jeung can katingali. Yeun di jero eta jurang aya sababaraha urang jalma anu keur ngarobrol. Ok sakalingga nyarita. Coba puseurkeun sabagian tanang ka jero kana teuli. Terus pantengkeun pangdengena ka dasar guha. Nyi Mayang ngagugu kana omongan sakalingga. Harita keneh dirina museurkeun leuwih di setengah tanaga jero kana ceulina. Bener wae ayeuna mah kumanehna kadenge atra pisan.
Di dasar guha aya sababaraha urang jalma keur ngarobrol. Nya, bener, bener pisan Lingga. Kumaha atuh saterusna aring geus kieu? Ayeuna urang turun ka handap eta jurang. Duh, jalana ka ditu. Deuk sakalingga bari nuruhkeun jang jalaneun anu naraje, tunurungtung mudun ka dasar jurang. Gancangna carita. Sakalingga jeung Nyi Mayang geus aya di jero eta jurang. Sajongjongan maranehna carolohok, ngarasa kaget jeung teu nyangka. Sabab di jero eta jurang teh geuning meni lega jiga buruan lembur. Lian teu eta katingali ku maranehna aya imah sababaraha hiji, ya moal kurang ari 5 atawa 7 imah mah. Beut jiga pilemburan we di dasar jurang teh. Lamun tadi teu ningali haseup mah sakalingga atawa saha wae oge, teu moal nyangka di jero dasar jurang anu sakit tunang tawingna beut aya kahirupan. Aya jalma-jalma anu nyari cinganana. Duh, kacipta mitranya sapertos di padang pangintennya. Janten anapun jurang teh bumi-bumi gitu. Kaciptanya. Mitra cag heula ieu carita urang Sunda heula nya. Insyaallah in urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosanana, hapunten kana naon rupi kakiranganana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.